Landung kandungan lahir aisan ulah getah sarupa kudu leles jajar liatal. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholih makbula. Ya alim ma fi sudur akhrinya ya Allah minadz-dzulubi madilan nur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma habib ilana al iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ila al-kufra fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa azim wa karim wa syarrif wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa azzamta wa karramta wa syarrafta wa majjadta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur akhirnya ya Allah minadz zulumati ilan nur. Kapayunan sohibul bait
Saya Pak Haji nawi lebih Khadijah. Ibu Haja Khadijah, Bunda Khadijah, anu bade angkat ke tanah suci Taufik 10 anu kusim abdi teu dibanggakeun dimuliakeun mugi-mugi pantena teras tumeras kenging kemuliaan Allah fid dunya wal akhirah. Kapayunan para kesepuhan, para ulama nu sami rawuh lalinggih di makom anu kusim abdi tegetep dibanggakeun dimuliakeun sing paranyang yuswa nabi ilmu manfaat nabi rizki seueur bari halal parutrana sing solih-solihah nabi istri nusolih dan nusolihah aparatur pemerintah setempat manawi hadir papayung agung pupuh kampung para tamu undangan hadir tolan karib perabat para calon hujaj baital muttaqin anu sami hadir anu kusim abdi tegetep dimuliakeun. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tanjilul barokat. Dina ieu sonten urang sadaya tiasa kempel ngariung ngalingkung disarengan ku rasa idoholus surur rasa bingah nu teu terhingga wire sepuh urang sadaya Bunda Khadijah bade angkat ka tanah suci di hadiran kusadayana mugi-mugi ieu kehadiran tawi silaturahim sareng bade anu angkat barokahna sing karaos kusadayana panjang yuswa para rizki doa dikabul dijabah ku Allah bari kaberkahan sadaya hadir nu teu acan sing engal-engal arangkat ka tanah suci anu atos sing mineng deui nya angkat ka tanah suci amin ya robbal alamin. Bunda Khadijah teh saur Kangjeng Rasul parantos dikabul doana. Rasul pernah kasumpingan Umar bin Khattab bade umroh lain bade haji. Ya hadis dina Bukhari dina Riyadhus Shalihin. Mar anjeun rek umroh kuring doakeun. Hebatnya Rasul ulul azmi pangagungna dunia akhirat nu ngagaduhan syafaat nu ngagaduhan surga yongkeun doa ka Umar sahanapeun wireh mantena bade angkat umroh eta teh naon nu angkat umroh komo haji teu aya hahalang antara diri sareng Allah Subhanahu wa taala payuhungkeunna doana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ge hadir ka ieu makom di samping Bunda Khadijah bade angkat sing salamet tiasa ibadah nu sabistina ngagondol mulihna banganyara kaji anu mabrur urang ge muga kaduakeun we sanes wungkul Bunda Khadijah nuju di Mekah di dieu ge geus dikabul ku Allah ngarewas ma doakeun abdi hayang yanung boleh kuduina ma doakeun abdi sing dipanggil ku ma ku Allah seperti ma angkat ka tanah suci boleh ma doakeun abdi keur diajar dagang diajar tani sing sagala lancar
Ma doakeun abdi boga anak ke rumah santren sing jadi ahli waris Rasul. Tah kitu doa urang kanu bade angkat ibadah haji. Amin. Ya rabbal alamin. Tau. Jalma nu angkat ibadah haji teh sambarangan. Jalma tiasa angkat kajen teuing gaduh ongkos. Sanes sepeda aya ongkos karena nu boga duit ge teu ilit kabeh ka tanah suci. Malah geus ilit ge balik deui. Emu tahun kamari haji puroda 61 urang anu saurang 400 juta haji plus nu istimewa geus nepi ka Mekah diusir deui kudu mantau ka Indonesia cek urang manego we jeung karajaan kagok geus nepi ka Mekah karena teu meuni syarat secara administratif mulih deui hakikat nama can jadi tamu Allah atas malah aya jamaah umroh kur nepi ka Cengkareng pedah mayar 18 juta jadi mangkadanya loba nu iming-iming umroh murah ulah dae nu 18 juta ge teh ini kur nepi ka Cengkareng abdi boga murid ustad di Wadaraja balik deui ngan era balik ke syukuran 2 minggu di ditu di Cengkareng lagi duit teu pulang ini leres. Jadi hakikat nama can panggilan Allah. Iya Bunda Khadijah sing bener jadi tamu Gusti sing angkat ka tanah suci dina waktosna karena tanggal 10 Mei teh sabaraha dinten deui teh ayeuna sarapan dinten deui bisi teu angkat leres da urang mah teu miboga kana badan sakujur korenge ciprit di panggereun Gusti ayeuna isu komo 10 Mei dawuh Allah ma tadri nafsun madza taksibu goda urang teu apa diri isuk rek naon jeung teu apal urang maot di mana subha tapi Bunda Khadijah sing panjang yus amin ya rabbal karena urang teh kur digusur ku Gusti kur dipandu ku Gusti upami Bunda Khadijah angkat ka tanah suci kaping 10 berarti mantena 2 dampal sampeanana dituntun-tuntun digusur-gusur dipandu dipapa dibetot ku Allah sinanijek kana tanah anu jadi bakal bahan baku surga di akhirat amin. Nah sababna karena surga teh tanahna sebagian ti tanah haram tanah suci haram teh nu mata tibuya keneh geus diharamkeun Mekah ku Nabiullah Ibrahim alaihi salam Madinah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi eta teh nu bakal jadi bahan baku surga mata padang masar minina teh nyaeta padang Arab. Jadi Bunda Khadijah upami angkat karitu geus nijek tanah surga kajen can maot subha. Nah aya cenah jelema geus nijek tanah surga memeh maot. Kanjeng Nabi dina riwayat Isra Miraj bari hadis mutawatir pependak jeung Bilal naon Bilal keteplek ngawa tarumpah di surga jeung duaan. Nah laleuy milaan kuring asum surga kamarikan papang hijau kuring di Mekah di pasampangan naboga amal naon ayeun subha ibu teteh Bilal aya keneh hirup di Mekah tapi geus aya di sur ta eta teh nu ibadah haji ikhlas nu nijek ka tanah suci geus nijek tanah surga memeh maot subha teruskeun Bilal ngawaler abdi pangna meunang jatahan cenah surga sok ngabiasakeun salat ba'da wudu naon disebut li syukril tapi syaratna kudu baseuh keneh cai wud
karena tanpa urut wudu urut adus makruh hukumna mun eta base diserebet ku anu kuno sagaringna kumanehna sorangan karena kecelak kontrotan eta cai tina salira urang baik nu geus adus maupun wudu ngaragrakeun dosa kontrotan subhanallah. Tas selama eta masih nyaksakan disunatkeun salat 2 rakaat. Jadi loba salat sunat teh. Aya salat asup ka masjid ngaona disebut tahiyatul masjid. Aya salat keur apa? Manjangkeun yuswa salat tas. Aya salat supaya menang kemuliaan ilham ti Allah maqam mahmudah salat tahajud. Aya salat keur memenuhi kebutuhan disebut salat hajj. Aya salat keur ngala istihoroh geus ngala ilham ti Allah disebut istihar. Aya salat keur menyampurnakeun salat fardu disebut rawat bada jeung qob. Lobanya salat ge loba teuing. Malah aya di salat dina kitab Ihya mah salat kala kaki salat karena nyeri kuntu. Malah aya hadis sahih riwayat Abi Hurairah Kangjeng Nabi nganjurkeun ka para sahabat di Madinah mun nikah kudu di masjid. Kudu di mana? Masjid. Salon panganten duanana geus pamager kudu make pakaian alat salat, awewena make mukena asok tara. Tara. Lalakina make kam. Terus boga wud. Beres akatika masrahkeun apa eta mas kawin ku Nabi dipitah salat 2 rakaat disebut sholat akdun nikah. Baheula bapak-bapak sholat teh ibu. Bapak teu. Lamun teu kawin deui we. Satuju teu. Kalau sia. Ta aya sholat di syukril wudu Bilal kae duana aya jelema nu leleangan kunaon anjeun keur leleangan menikmati kenikmatan surga. Abdi mah Rasul bari aya keneh di Mekah teh sok biasa mijeun kokot mijeun sampahnya disebut al-adza imatatul adza anit thoriq. Mijeun sampah teh lain apa kebiasaan tapi bagian daripada iman, bagian daripada ibadah. Rasul teu senengeun lingkungan seur sampah. Rasul teu senengeun lingkungan kumuh. Malah lamun sahabat teh nu keresaheun sasapu mantena ieu kumuh. Mantena Rasul sasapu nyapuan sok nyapuan teras, nyapuan lingkungan, nyapuan sampah, nyapuan bumi. Bari eta Rasul teh presiden. Naon? Subha yakumul bait luar biasa. Malah Kang Jarongsil mengko sakedik balanja ge keur menghidupi bojo kumantena teu nitah bojo karena bojo mah lain titaheun, betul? Bojo mah lain gawekeun tapi gawean. Oh, apa? Nabi nyandak sembako 60 kilo untuk menghidupi kebutuhan bojo yang 9 dan pala putra. Dipugat ku para sahabat dipayuna tu Rasul kedah gamparan saliku abdi wae. Nabi kacaduna tarami warang ke anak buah karena eta pagawean selama gawe tersebut masih kadada kaduga ku Rasul. Allahumma sholli ala sayidina. Nabi beres ngaji terus ngejok ngasuruh suluh teu aya kompor gas urang gor suyar say bukar bak sungrai sang dihidangkeun eta tuangeun jeung rensangna ka ku Rasul di mana berjanji disebut pimih nati ahli. Nabi jadi jongos bojo, Nabi jadi perayaan bojo nama tekantos kedang ngadamel nyarina eta tuangeun kantun nampi ti caroge anu agung. Ibu-ibu pernah dikitu-kitu di dia ku salaki teu amannya lamun teu kuring sarua subha hadirin anu dimuliakeun. Nabi agaranya apa sasapu ngepel lantai
awas deku jiga babu selop bojo debleng sopat ku nabi raksulkan bojo sese apa disese ku nabi nu kotor nu soe dijahit ku kangjeng ibu-ibu punten sanes pulgar jeung jorang kangjeng nabi sok beresihan celana dalam boy ibu pernah sangcut beresihan ku saroge bikin baring kemah saroge nusuk beresihan sangcut bojo bakal diberi sangcut bidadari di surga amin amin sangcut bidadari dina kitab al-mawsuhah al-Qur'aniyah al-muyassarah punten lamun dunya dijual jeung eusina diduitkeun dipake beuli sangcut bidadari moal kabeuli wahi kumahalna gilanya sabaraha sangcut bidadari lamun ditololkeun ka dunya seungitna radius jauhna lamun dilumpangan ku lumpang bejeuna lalakon lilana 500 tahuneun subhan luar biasa lamun bidadari turun ka dunya nyiduh keceret ka lautan kabeh cair wae di alam dunya jeung lautan ka bawah seungit jeung amis subhan kumaha siduh ibu tahu cenah subhan angaso lamun sangcut bidadari apa ditololkeun ka dunya sapotong kaanginan alam raya alam semesta langit bumi bulan Saturnus Jupiter Mars kabeh ka bawah seungit cai seungit juku seungit gunung seungit letak seungit lumpur seungit apa sagala cucukutan seungit subhan paingan di akhirat loba nu kumejot kabita ku sangcut bidadari cacak-cacak kana sangcutna komo kana naonna naon ngajawab sia kana geusina cenah seuri eta teh nu beresihan sangcut boj jadi Nabi mah beresihan hal-hal yang kecil padahal seorang Nabiullah ulul azmi Rasulullah Abdullah seorang khalifah ala manhajin nubuwah kepala pemerintahan make sistem wahyu subhan kabayang presiden sibuk tapi masih kene kerasa ngerjakeun hal-hal yang kecil catat makanya sampai saat ini manusia mana yang sudah mampu menteladani keteladanan Rasul belum ada mau ulama, mau seniman, mau budayawan, mau politisi atau politikus, praktisi hukum, akademisi, jenderal atau siapapun belum ada demi Allah sampai saat ini yang mampu menteladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma salli ala Sayyidina Assalamualaikum Allah ya Nabi Amalaika Rasul salam Laika ya Habib salam Laika salawat Punten kedua Bunda Khadijah Mah Haji Khadijah upami dina waktosna dugi katana suci berarti dua dampal sampai kali deui dituntun-tuntun ku Allah kudu nijek tanah nusok ditijek ku para rasul kudu nijek tanah nusok ditijek ku para nabi ku para aulia ku para siddiqin ku para solihin ku para syuhada ku para ulama nu matak Bunda Khadijah mun nepi ka Mekah sarua martabatna jeung para nabi para ulama amin bakal di akhirat penak jeung rasul jeung para ulam karena bakal disamanggarkeun disaturuykeun jeung nusara karena Bunda Khadijah laksana ngalaksanakeun ibadah haji teh kabagean an'amta alaihim minan nabiyyin wasul menang nikmat iman nikmat mata angkat ke Mekah punten Abu Khadijah teu dibikeun ku Allah ke sembarangan jalmi teu dipasikeun ka setiap jal komo borokokok mah teu kabagean Ungko jalma-jalma
anu menang mahabbah Allah subhanahu, menang kasih sayang Gusti. Mata saura autoilah dina kitab hikam nu enit ka haji mah menang nikmat imdad sabada nikmat ijad, nikmat iman jeung tanda Bunda Khadijah bakal menang keselamatan dunia akhirat. Di dunia menang derajat, di akhirat menang surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Angkat ka Makkah teh mane diduakeun direreang sholat safar jeung sajabana, karena ini ka Makkah teh kitu seperti balik ka jati mulang ka as. Subha doakeun sing balik deui ka dieu bari ke sepuhnya. Amin ya robbal. Entong ngarasa hariwang lamun bener panggilan Allah, Bunda Khadijah bakal leuwih jagjag batan orang. Amin. Amin ya robbal. Ya ieu mah ingat hayang seuri. Kuring ka Makkah tahun 85 nu pertama hajian. Bareng jeung bojo Mama Sumur. Apa Mama Sumur tuh? Deket Cibatu, Sukabening. Maika ngaranna teh. Ceuk eta teh. Ceuk Maika teh dan cenah bareng tuntunnya cenah Nini, da kapinini ti gigir teh. Aya ceuk puterna teh Den Dadang. Oh, ku abdi weh cenah lah. Maika bisi rempo mah gitu. Cek Den Dadang. Aya geus sampai ka itu Den Dadang namru teh bisa tawaf. Ari Maika mah lulumpatan jiga puyuh. Subha. Malah jeung bojona nepi ka dirodahan nepi ka Sengkareng. Tak kitunya. Subha. Jadi bener-bener panggilan Allah mah nu gering jadi sang, nu rempo jadi jag. Temenang hari waki insyaallah bakal lebih jag batan nu ngarora. Amin. Amin ya robbal. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun Allah, angkat kata maksudnya seperti angkat ke akhirat. Matak mah Khadijah sing muli deui ka dieu, tapi latihan mental disebut dina kitab sufi Riyadhatun Nafsi. Riyadhatun Nafsi, awas ngabelajar mental. Kudu siap angkat ka Makkah saha wae teu balik deui. Moal ambil temannya moalnya. Kan? Naon sababna da engke ge nu dikantun nu aya di lemur bumi, duit, kebon, kebenaran, kekayaan bakal ditinggal. Yakin? Jadi angkat ke Makkah teh kudu siap seperti teu balik deui kalem, tapi mugi-mugi sing balik deui. Nah sababna nuju karidoan Allah, nuju kemuliaan ti Gusti Allah subhanahu. Balangke mah Khadijah, Bunda Khadijah lamun jarah ka Madinah tadi makom Kangjeng Rasul kudu ngadua malah sunat. Gusti abdi teh kurindu di lemur di udag-udag Rasul abdi anu agung nu gaduh syafaat ku sholawat ku istighfar tenembongan, tapi ayeuna mah abdi dugi ka tempat makomna. Abdi mah kurindu hayang meunang syafaat. Mung balik deui hayang naot di dieu, jasad abdi hayang dihijikeun jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ka Madinah kudu hayang maot di ditu sunat ngan eta doa ku saha wae ku ajengan ge tara dipake dasieun teu mantog deui kalem. Padahal kuring beberapa kali ini ka Mekah ngaduha eta ngaresan waktuna mah aya deui itu ka Cikajang. Betul. Mana kamari memeh Ramadan balik umroh ngaduha di makom Rasulullah. Gusti sahurna sahur gamparan bahwa jamu ageng di payunan Allah teh maut di Madinah. Ngare teu pae datang ka Sukaraja. Naon make aya eta nyoba. Awas Gusti Allah sejauh mana tingkat jeung kadar kacinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi karasiko cinta teh barang mahal. Nu nyebut cinta ka Rasul demi Allah bakal tepanggil Rasulullah sallallahu alaihi. Aya urang badawi Rasul ada cinta kasih eta,
tapi ku resep abdi teh ibadahna bisa nurutan berat, akhlakna berat teh bisa nurutan. Cukup keur ajeun cinta oge kajeun henteu bisa nurutan kana amal jeung akhlakna, karena jalma bakal dibarengkeun di akhirat yang lebih ka cintana. Kumaha Rasul abdi cinta kagamparan teh bisa nurutan apa sunnahna, anjeun bakal panggih jeung kaula di akhirat. Bagja pisan jalma nu tepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dimuliakeun Allah, di Mekah teh punten pangna seperti rek balik ka jati pulang ke asal, aya lambang surga. Awas seperti hiji Hajar Aswad, kadua Makom Ibrahim, katilu Sumur Jam, kaopat Hiliwir Palebah hijri Ismail, hijri hiji Hajar Aswad. Hajar Aswad teh barang sur. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim menuju pasang bata batu menjelang beresna eta renovasi Ka'bah, nyarios kieu ka putrana ka Ismail, ujang kasep dede sayang sing mang milerkeun batu, ya abah kurang batu ka mana tuh ku maneh wae garada ka irul, garada ka wetan, garada ka kulon, ka itu kada teu aya eta katinggal ku Allah subhanahu. Nyaur kieu ka Jibril nelepon, drill pang neangan batu ti surga. Betul naon Gusti? Batu yakut nu kumaha warnana nu bodas ka beureum-beureuman, nu ageng nu alit ulah gede teuing nu mujeunna. Saur Jibril teh kitu Allah teh, iya ya Gusti Rasul, Gusti saur Jibril ta eta, iya sanes ta eta. Terus kamanakeun alungkeun ka langit ngarah rag-rag ka dunya. Jadi di surga dialungkeun ka langit, walau alam nah di mana surga teh, nanti surga dialungkeun ka ti langit rag-rag ka dunya. Anak kepluk teh rag-rag kana lahuna Nabi Is keur ngahulang ka itu kade teh aya wae mangisengit ngadalingding subha ka ambe seungitna ku Nabi Ibrahim nuju pasang bata batu. Ujang aya naon ieu seungit? Ieu abah aya batu rag-rag ti langit kuncung-kuncung di udag, ana dipangkon ku Nabi Ibrahim, digalentoran, digalemohan, dirangkulan, disiuman, dilamotan. Udah atuh batu surga kuncung-kuncung disimpan dina hiji curug Ka'bah yang di hari kemudian disebut rukun Hajar Aswad. Eta teh sunat dicium, teu bisa dicium diragap, teu sia diragap ti kajauhan, isyarah make bahasa bismillahi Allahu akbar kitu nya. Nu nyium mecup, anu ngaragap, anu isyarah di akhirat bakal kasyafaatan ku Hajar Aswad. Amin amin ya robbal. Saur Rasulullah, hadis dikutip ditakhrij ku Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin. Putar mana ditahrij dari kitab yang lain, engke di akhirat Hajar Aswad aya sampeananan, aya pananganan, aya lamian sowan ka Allah dumehes bari daku kieu nyarios Hajar Aswad teh, duh Gusti itu Bunda Khadijah urang Cikanang Cikajang pernah nyium abdi, ngecup abdi, ngaragap abdi, apa isyarah ka abdi enggal ku Gusti ka surga ke subha. Luar biasanya dijaminan surga para sunat kecup lagi subhanallah. Paingan aja lo panasaran lamun teh ngecup Hajar Aswad tapi kadordar silih teungel aya nama bisa diatur dibantu ku askar, bisa aya biro jasa mayar 100 real bisa di apa jaga keopatan tehnya. Ya mah aya nu heureuna cenah Hajar Aswad teh batu tapi ku kuring disium bet hipu si orek eta mah pipi nini kacium. Ai cenah abdi eta mah goni mah duka ngimpi naon nyium pipi kemodnya. Tas subha kaduana batu Ibrahim, batu Makom Ibrahim
eta teh turun ti surga ka langit ragrag jiga meteor kamu keur masang bata batu beuki luhur. Nabi Ibrahim di jangkungan ku jojodog nya lungsur makom baheula mah memang aya katantuan kana makom Ibrahim teh deuk ahli tafsir sok disiuman sok dilamotan ku jalmi-jalmi. Umar bin Khattab nepi ka nyeuseul terasa dumeus ka rasul-rasul tinggal itu umat gamparan kalah nyiuman makom Ibrahim. Hariwang ari teh aya parentah mah dan sunat disium mah hajar as sing kedah engal gamparan nantoskeun kumaha sikap umat Islam menghormati makom Ibrahim. 5 menit kemudian beres Umar nyarios turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan ku anjeun makom Ibrahim tempat sholat. Paingan disunatkeun sholat di makom Ibrahim beres tawaf. Mau dijanya beres tawaf, baik tawaf umrah atau tawaf kudum atau tawaf sunat atau tawaf jarah atau tawaf ifadah. Tah munur sholat sabada eta tawaf teh itu di makom Ibrahim. Lamun kira-kira seueur jalmi mun resi jauh bisi kalayak leresnya disunatkan kajian 10 meter langkung isu masih dianggap sah sholat di makom Ibrahim. Amin. Eta teh badah tawaf nanging tawafna mah Khadijah engke ka pembimbingnya ka bener mutakin hoyong di jeroeun makom Ibrahim ulah di luareun engke hoyong di jeroeun makom Ibrahim saurgeun. Naon magina pangutamana tawaf baik sunat maupun fardu kudu di jeroeun makom Ibrahim ulah luareun karena jeung makom Ibrahimnya anu di alam dipuji ku Allah paman dakhalahu kana aminan. Sahaja manu asup ka jero maksudna jeroeun makom Ibrahim kana kaayaan eta jalma teh aminan menang jaminan surga dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ta eta batu sur kaopatiluna nyaeta naon cai jam rembesan engke teh di surga ibu-ibu sadana ka surga insya sadana ka surga insya asal terus istiqom. Amin ya robbal. Di surga teh aya tajri min tahtihal anhar. Awas ngocor ti hadapan surga teh aya pirang-pirang sungai atau bangawan. Aya bangawan susu, bangawan madu, bangawan orson, bangawan naon deui air tawar, bangawan arak, bangawan air mineral. Tah nyakrakan rembes terbocor gede nyakrakan eta bangawan air mineral kadunya nya jadi cai jam etanya eta teh cai surga ngade jadi anu dibikeun kadunya cai surga patah eta si air jam-jamat dileueut ngandung kalori lamun jama teu barang tuang terus kalau jam-jam saruyeun tuang sangu bedana jeung cai yang lain. Cobaan model Profesor Doktor Dadang Hawari Ketua IDI Ikatan Dokter Indonesia nyoba 50 tahun neuneuh cai jam-jam tina botol 50 tahun dibuka geramanana beratna teh urangan rasana anger henteu saat coba lamun cai biasa bakasaan itu tawih cai ajib cai mukjizat subhan cai mukjizat itu mukjizat kakak apakah Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail di Siti Hajar subhan. Nah mukjizat teh hiji kajian dan khairul khariqul adab untuk awas memperkokoh keyakinan jalmi ka eta teh sebagai roh sebagai nabi. Amin ya robbal. Maka lamun nabi rasul eueuh mukjizat eta mah nabi pal. Nabi naon? Nabi palsu, nabi kajajan. Baheula pan loba ye ngaku jadi rasul, zaman nabi kana ge Musailamah al-Kadzdzab, bohong. Mirja gulama bohong karena eueuh mukjiz. Ieu mah ye
Diran saya kan tukang cukur ayah ngaranna Sayuti ngaku jadi nabi. Aduh abdi mah teu namun Sayuti jadi nabi. Allahumma sholli ala Sayuti ala aing teu ngeuna sisa tukang cukur. Terus di Majenang perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ayah si Tukimin ngaku jadi nabi. Tukimin. Terus di Cirebon ayah jelema ngaku Jibril malah ngaresah ke jalma disampurkan ke polisi orang Cirebon ngalawan air mah ditembak ke cokorna ku besi panas akhirnya lumpuh nepi ka isapan jempol pada jabar. Polisi Cirebon mampu ngalumpuhkeun malaikat. Subhanallah. Aya deui musodek geus tapal 40 poe di Gunung Sindur ngaku jadi nabi pengikutna aya 4.500. Punten ku Jenderal Timur Pradopo diadukeun jeung tokoh NU. Tokoh sa? Tokoh Nahdlatul Ulama. Di dialog hiji jasa bisa kajawab. Coba Tuan Nabi Musodek kata tokoh NU, saya mau bertanya apa arti Nabi? Teu nyaho. Apa arti Rasul? Teu apal. Apa arti wahyu? Teu apal. Apa bedana wahyu dengan apa ilham? Teu apal. Apa arti yakin? Apa arti zon? Apa arti syak? Apa arti waham? Teu apal. Apa arti pirasat? Teu apal. Eta teh nu aya hubungan jeung wahyu. Teu aya nu bisa dijawab hiji-hiji azan. Kumaha jawabna teh? Tuan Kiai, saya mau pikir-pikir dulu. Mantau ge si Babel teh. Ari geus sami nelpon ka eta Kiai teh jeung Kapolri. Tuan Kapolri dan Tuan Kiai saya bedo batal tidak jadi rasulnya gitu. Eta teh rasul kajajan. Aya Samsudin urang Banjarmasin. Kabeh ta eta ngaku jadi nabi teu aya mukjizat. Jadi Nabi Ismail itu benar seorang roh subha diri mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anu nomor tadi nih no aja non saya jam anu nomor kaopat nah hilibir angin di hijri Ismail kieu Kangjeng Nabi Ibrahim teh nikah ka Siti Sarah kasaha tapi lami telami tos lami sekian puluh tahun rumah tangga dari pasian anugerah putra jadi seperti mandul dugi ka nenek-nenek tegadu putra kekeh kumekeh teu sabar Siti Sarah aya gaduh put aya nu ngaradosan sok 100 juta ibu-ibu di bumi urang Afrika awas pamasiat seorang raja sahur Siti Sarah kan Nabi Ibrahim abdi mah awahi ku hoyong gaduh putra kolong kang seorang rasul kudu aya pelanjut kanabian karasulan naon hati hirup nom teu gaduh putra ieu we ye anu ngaladosan abdi tikah ke ku akang subhanallah hebat ya eta aya awewe nu kitu di dieu beuh teu aya bener ya teu aya lamun keur pamegek mah eta teh neangan jalan komo tuh apa aku mau mentas ini subhanallah nyadi nikah ku Nabi Ibrahim ari nikah kanu anu mah da subur hamil geus hamil borosot teh ngalahirkeun nyata Siti Hajar teh ya Nabi Nabi aya Nabi Ibrahim sabaraha bojona 5 teu gaduh putra mu kalimana gaduh putra urang Yordan Siti Kartika nomor kalima nama gaduh putra Madian geus maot Hajar Sarah Madian gaduh putra Nabi Syuaib gaduh putra Siti Sopro ditikahkeun ka Nabi Musa anu mas kawina nganggon domba 10 tahun subhanallah tos ari geus gaduh putra Siti Sarah teh beuteu ridho subhanallah naon sababna karana Kang Ibrahim kanyaah tomplok kasih tihan akhirnya timbul kensia rek didodohor di pantai ku Siti Sarah ari istri timuru kasalaki menang teu menang dihampura ku Gusti
Siti Sarah rek ngabunuh rek merangan Siti Hajar anger teh dicoret min ahlil jannah. Siti Aisyah timuru kas Umi Salamah kas Siti Hafsah anger Aisyah min ahlil jannah. Amin. Matak nu diwayu mah dihampura ku Gusti, nu ngawayu ge dihampura matak nu nyambung mah kajeun bohong teh doraka. Oh, mari lah kadegeun dah. Dipake si raja bohong. Bapak-bapak ngan saur Nabi kabeh nu ngawayuh teu lulus kabeh ka neraka, nu lulus teh kaula saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beja-beja eta mah. Bapak-bapak ibu-ibu nu dimuliakeun Allah, akhir nama sieun Nabi Ibrahim sok dakwah nyebarkeun la ilaha, naburkeun 2 kalimat syahad. Ari mamulihna Nabi Ibrahim teh teu tangtos sok 2 bulan sok 3 bulan. Ari punten di bumi Siti Sarah puntennya rek matene ka Siti Hajar teu aya nu misah. Katanya hebatnya luar biasa. Akhirna manyungkeun ka Allah, Gusti abdi teh gaduh pun bojo 2, hiji Sarah 2 Hajar, malah Hajar mantos gaduh putra Ismail, nanging abdi teh sok teu aya dirompok nebarkeun dakwah agama Gusti. Hariwang teuing si Sarah, Siti Sarah bisi maseaan Hajar, maklum awewe kalap sok boga watak keurut deuleu pondok lengka, babari katoel ati ipis perasaan babari kasinggung. Lain kitu watak awewe teh leres matak puntennya ka para caroge ka istri mah kudu arif bijaksana. Amin. Kudu landung kandungan lair aisan ulah getah sarupat, kudu leuleus jejer liatal. Kumaha jawab Allah ka Ibrahim tenang himkeun ku kaula dipindahkeun nu sabelah garwa anjeun. Ari tawajah teh sumping Jibril nyanak burok nu disamper teh Siti Hajar jeung Ismail sanes Siti Sarah si orek di sana kana burok etan Siti Sarah Hajar jeung Ismail didekap ku Nabi Ibrahim ti tukang disanak apung-apungan murilingan saalam dunya malah lami duka sabaraha waktos jengkel jeung kesel Nabi Ibrahim nyaurkeun kieu Ibrahim ka Nabi ka Jibril, Bril ieu teh di mana eureun dilawai apung-apungan wae kesel. Tenang him, urang mah kurang ciprit mengikuti kehendak Allah Subhanahu. Luar biasa. Ari rageut teh eureun di padang pasir, di padang paron anu tandus teh cai kecelak-celak acan, teh jami urang-urang acan, teh aya jukun lambar-lambar acan disimpen teh eta Hajar jeung Ismail teh. Eta buruk jeung Jibril ngapung deui memenuhi undangan Allah. Nabi Ibrahim ningalan cai dina aqua dina kempis, ningalan korma dina rajut korma ajwa leos memulih subha jika miceun Nabi Siti Hajar miceun Nabi is kaget eta Siti Hajar kang bade ka mana akang teh di udah-udah atosan kang abdi keung teh jalma urang-urang acan akang teh miceun abdi wirede tekan ku Siti Sarah nyana kieu mah akang abdi da moal kersa rek dipikeun mah ditikakungkan coba eta Siti Hajar gogorokan bari kokoceakan kang antosan kang Nabi Ibrahim da terus papa teu ngabalieur etik-etik acan akhirna mah kieu geus rantebi kang abdi disimpen di leuweung geledegan teh nu teh sasapi warana Allah tah kakara geus aya lafaz Allah Nabi Ibrahim ngorenyak ngagebeg bener wajilat qulubuhum subha urang ge ari nu iman mah kudu ngoreng kudu ngagab. Contohnya di mana sumping adzan Allahu Akbar ngorenyak ngagebeg dituturubun segala aktivitas dunia berhenti sementara untuk menuju apa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Henteu hare-hare henteu cuek henteu talang kayak subhanallah moal tukang ipi warang Allah pas saur Siti Hajar abdi langkung teteg ate abdi langkung mesra hubungan jeung Allah
Subha luar biasa. Mulai dari supaya ular goler tadi tanah padang pasir bari kapanasan membakar kulit muka, suhu udara 80 derajat Celcius. Subha hadirin nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Mahodijah Mekah teh ke bakal panas komo di padang Arafah. Urang panasna sorotan mata poe di Arafah teh bakal digantian ku tiis di akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Hadirin nu dimuliakeun Allah. Tapi seep eta korma aju-ajeun caina aku Siti Hajar akhirna gogorowokan ampun Gusti pun anak tidak sakarat yang saya kesalahan Gusti nyungkeun tiis ulah panas teh nepi ka tutung ibu da kerepeng saur Allah kejar urang nyieun AC di surga hilibir teh angin jadi jag-jag si oreng angin sur saur Allah kahajar jar iya AC angin surga teh moal waka dipegatkeun ku kaula rek tuluy ila yaumil kiamah kerja manu tawab si horeng sok aya hiliwir angin di pelebah hijir Ismail kerja manu tawab kapanasan jadi segar deui subha jadi aya lambang-lambang surga subha Allah. Hadirin nang dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Buktina ayeuna jelema parasaran sok kajeun nanggung rasiko hayang angkat ka Mekah. Dan imamna sok kabetot ku Allah ka tanah Mekah mah ka tanah surga. Kajeun ongkos mahal ditebak. Kajeun loba nu cilaka balik ngaran teh sieun pae. Betul. Loma nama lo seueur mana maot keur Mekah jeung maot luhur kasur seueur kene maot luhur ka nah make jelema sieun pae aya numbung urang wanaraya ka Mekah sieun pae model Allah marentah ka Nabi kudu perang baheula loba nu murengkat jelema sieun maot padahal loba kene nu maot dina kasur batan maot di medan laga si ore eta mah ujian teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin apa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mahodijah tadi Masjidil Haram teh aya makom anu deket hubungan urang sareng Gusti disebut multajam. Naon? Multajam teh langsung tembus ka Gusti Allah. Lain berarti Allah aya di luhur sanes, tapi tembus ka Allah. Lamun urang ngadua dirinya ladak ijabah doa teh bakal kasaksen ku soca urang moal ka bawah maot. Bisa dinagoan amin. Matak mahodijah engke ditu ngadua ka Allah keur para putra, keur para putu. Amin ya robbal. Minta naon? Sing baragja, sing min ahlil jannah, sing solih-solihat, minimal ngalaman ibadah haji, sing beunghar dunya beunghar akhir. Tanya nu dipentaku mau dijadi mutajam. Ari keur mau dia mah teh kudu menta dunya geus geus holotnya leres. Tapi keur palaput, tapi keur esewu put, keur tatangga keur dulur jeung sajabah detolan karib kerabat. Eta teh bakal dikabul ku Gusti Allah. Kuduna menta dulu gede. Balaya urang sukaregang tukang bandar kulit. Allah tukang kulit atau menta duit deui geus beunghar sukaregang ge. Tapi teh dilarang menta beunghar. Naon deui dipenta teh komo menta hayang nyandung mah ulah. Maning kene menta anak 7 turunan jadi ahli surga kabeh. Setuju. Naon sababna? Lamun menta dunya duit dibikeun panyakit digebrokeun. Duit dibikeun tapi teu rizqun karim. Teu jadi rezeki anu mul. Mana rezeki anu teu mulia teh ya? Aya rezeki mulia. Duit dibikeun tapi resah. Duit dibikeun tapi galau. Betul? Duit dibikeun tapi teu bisa dinikmati. Ieu mah abdi pernah diajak dahar ku tukang bandar beas. Naon? Bandar naon? Tapi yang beas kita meuli beas lagi ka Taiwan jeung ka Bombay. Sakali datang teh sakapal 7.000 ton. Coba masuk ke seluruh pulau di Indonesia. Jelema ngora keneh
jeung abdi dahar ngareneng di suguhan naon mana nama bareng abdi teu dahar sangu dahar kentang 2 guruntul karena cek dokter teu meunang ngalebok kejo kartin teu beas dibikeun 7 berton tapi teu meunang dilebok. Nah kitu eta dunya lain rizqun karim eta dunya lain afiah naudzubillahi min aya jelema boga imah 5 ting satingkatna jana 8 toh aya 20 kali 5 geus 100 pintu jeung jandela sabaraha urang nu nutupanannya encan make beusi encan make tralis encan make CCTV pintu gerbangna mobilna loba make security tambah anjing herder tapi manehna molor teu HS wae sabeuting teh terus malah pangkatna jenderal berbintang 4 apa jabatannya jadi menteri kabinet akhir mah hayang sare anu nikmat nyewa hotel berbintang 5 mawa ajudanana tes deui ngalebok tidur kakara bisa rerep sare sajam setengah kitu ge teu ngeunah galo keur sare sajam setengah ngimpi dimudah-mudah ku KPK naudzubillahi min teh lain rizqun karim lain naudzubillahi min tapi dia tukang meri kun mawa meri 200 siki HS yang meri di Nagaleng aya di dieu aya di dieu ieu mah sare kasurna ku Jaramid dan nikmat digigir meri ngaredeukeun nyokot mau beureunnya ditanya mang nikmat aduh raos nah kabeh ibu raos malah penting dia mah ceng ku raosa ngimpi kawin jeung bidadari ceng brek nitip nanya ke ibu-ibu maning boga salaki jenderal di udah ku KPK maning tukang meri lain dunia doon kaya jelema kaya meuli mobil 15 miliar tapi itu bisa didiukan bujur pinuh ku bisul subha di ade aya si bibi-bibi san koloteuing boga imah 57 ku palopuh jeung bilik jeung papan bosumawana beurang penting ge tara dikunci cing ADB na tara dikunci ada palingan di abdi mah ceng kitu ngomongna teh paling jojodo kebutut di bisi atuh di aya jelema nu nyolonong jam 2 penting inget uluh ieu panto imah can dikunci lamun rek tahajud tutupan be jeung kunci moal bisi bae jelema nu rek hianat merkosa ka bibi di dagoan cenah kitu ulah yang diperkosa apa jika nama subhan hadirin anu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala eta teh lain rizqun karim lain naon lain rezeki anu mulia lolobana jelema galor sah naudzubillahi min sok lolobana jelema dibere duit loba teh teu ngeunah HS betul ini karena mobil was mawa duit 600.000 bikin ka konektor tinggal 300.000 dek diuk dilajok empuk AC ngahiliwir mobil nyerabat apa ngalanya peta HS apa dihudangkeun karek 1/2 jam kamu rambutan lebak bulus kekereut seuman lulungu napa naraos kulem da meujeunna we mawa duit ge kur 300.000 nih mas area 1/2 jam pada 3 jam gitu nah sabab naraos karena bawa duit 300.000 coba lah bawa duit 8 karung hes moal amannya apa naya lo gak duit bahwa dia engke lamun ngadua di muhtajam insya Allah jam tak antara muhtajam antara Hajar Aswad jeung apa pintu Ka'bah teh disebut muhtajam aja ari pintu Ka'bah teh ku emas pato nama ku Abdullah bin Laden aya aksara ku ditempo eta teh jangkungna panto Ka'bah 4 meter lamun lebarna 2,5 meter lamun kanal mata sakieu sacuru emas cukim eta teh 4,5 ton emasna teh karena barang tambang emas di Arab Saudi kabeh keur ngapaesan ngagindingan 2 masjid nyaeta Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi subhan
eta panto kaba make masukin pato setengah kabayang abdi ngalamun lamun dipake kongkorong ke ibu-ibu leuwih gede batan rantai kareta api cing ibu lamun jelema make kongkorong pato setengah bisa lupa moal lain mau apa pato setengah mah setum terus tae tadunya mah beki loba beki dirihan beki berat subha Maha benar Allah dalam firman-Nya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur tepati-pati banda dunya teh kahirupan kasenangan anu semu subha hadirin anu dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala mahodija salat di Masjid Haram teh komo kasebunakeun mah moal seperti watak istri nu ngarora sok culang cileung ka toko beli emas na pakaian komo nu bawa duit gede mahodija mah teh sepuh seueurkeun di i'tikaf tanya di masjid karena bisi teu angkat deui ka tanah suci dijadikeun perjalanan haji yang terakhir ngarah jadi perjanjian eta haji mahodijah apa ka Allah subhanahu wa ta'ala nu terakhir amin ya robbal ibu-ibu kumonon sanjing bapak-bapak ke Mekah hayang ka Masjidil Haram baik lu umroh maupun haji lamun rek berjamaah lohor teh kudu ini jam 10 lamun ini jam 11 teu kabagean di jalan nepi ka dongkol ya lemah lamun teu kabagean apa asup ka Masjidil Haram gitu di Mekah mah bener-bener ibadah di Mekah di Madinah mah jadi kebutuhan amal ibadah teh butuhna para jamaah melebihi butuh karena artos melebihi butuh karena sandang jeung pangan subha nepi ka dongkol namun teu kabagean berjamaah amin ya robbal cing diurang lamun mun itu bapak-bapak ibu-ibu diparentah salat ku Allah sapoe saputi 5 kali aya nu kecewa teh aya teu aya nu kecewa justru timbul kekecewaan itu lamun ngantunkeun sok tadi Mekah mah kieu kecewa teh di mana teu kaburu ibadah eta teh bener-bener amal ibadah jadi kebutuhan hidup lamun amal ibadah jadi kebutuhan hidup leuwih dibutuh karena sandang jembangan demi Allah bakal karasa amisna amal bakal karasa lejat kareueutna iman bakal karaos nikmatna ibadah amin disebut syahadatul ibadah disebut halawatul iman amin ya robbal kaituna teh bakal pas tabiqul khairat gitu ya kaituna bakal wasari'u ila magfiratin ya mahodijah bapak-bapak ibu urang Cikana urang Parohan lamun angkat bapak-bapak umroh di bulan Ramadan terus ngalaksanakeun taraweh naon taraweh di Mekah mah 23 rok sarua aja di Masjid Nabawi usum kopin kamari ku Raja Arab dikurangan 13 rakaat dieukeun 10 rakaat jadi anu biasa mah 23 rakaat jam 8 pada isya mulai tarawih beres sholat isya eureun jam 12 jadi sabaraha jam 4 lamun di urang tarawih 4 jam masih siang wow sarua jadi sobar aja punten abdi boga murid ya di Al Azhar Al Qahirah di Kairo kamari beres S2 eta keur S3 di Kairo punten di kota Mesir aya masjid raya eta mah khusus jamaahna nu katalar Quran katalar hadis aya katalar Bukhari Muslim katalar Quran loba khusus ratusan dirinya salat tarawihna 11 sabaraha ngan masa Qur'ana punten setengah kurang 15 juz beresna tarawih jadi kieu tarawih jam 8 nu 11 rakaat eureun jam 3 jadi sabada waladolin itu tamat 15 juz
mulai murid abi karek sorokat kabur teu kuat subhan malah jadi taraweh 11 masa susuratanana 15 Jun di itu tuh di Pakistan perbatasan India aya markas jamaah khuraj jamaah tabligh tarawehna 18 kali salaman 2 rakaat 30 genep rakaat 5 rakaat witirna cek sawarehna apa 7 rakaat subhanallah yang opat kakara beres terus tuang sahur di masjid ditanyakan teh bisi tepanggih jeung bulan Ramadan tahun depan nepi ka kitu hari dong tarangna bener-bener amal ibadah jadi kebutuhan hidup urang ge kudu kitu amin ya robbal tadi Makkah mah jelema teh nepi ka ngejar-ngejar amal teh bener jadi kan balik ka lembur talangke deui naon talangke deu hare-hare deu cuek deu Alhamdulillah padahal aman wadete istiqomah orang pandai bilang bahwa ibadah haji teh latihan amin ya rabbal mahodiyah di Mekah mah awas sarokaat ibadah sholat sunat mutlak teh 100.000 rakaat di masjid urang sabaraha sakabeh ibadah mere duit deket haram sampai 100.000 perak tamat Quran sak tamatan 100.000 tamat Quran maca ayat sasurat 100.000 surat subhan anu teu aya eta amal berlipat ganda teh di lemur wungkul aya di Mekah mata kudu dibelah kasekeun salira urang di selama di tanah Mekah amin ya robbal kabayang lamun opat poe opat penting pinuku ibadah berarti 400.000 poin pentingan di lembur eta teh 1000 tahunan subhan 1000 tahun mah ada teh di lemburnya luar biasa ieu mah punten abdi mau jamaah teu bisa batsakur naon jenderal malah kepala inkopat kepala induk koperasi angkatan darat ceurik eta lobana artina ditulis Allahumma anta salam ditulis la baik ditulis kulaten tawab yang pertama Allahumma imanan bika wa tasdiqan bitika bin kitabika wa wafan bihadika wa tiban li sunnati nabika Muhammad SAW ditulis di naon karena teh bisa baca Quran ari baturna taramat Quran anu tilu di taramat di hari penaro kabayangnya 100.000 kali tamat Al-Quran cerik cek adina make cerik jenal kadung teuing sagede gunung keur budak teu diajar ngaji karah liwar di tita kokolotmu ngaji ayeuna karasana cek abdi Allah aya gesan kadaluarsa diajar ngaji kumaha carana tok hiji budak atuh ngada terhormat mah manggil ustad sina mamatahan di imah saminggu 4 kali atau tiap poe bayar nu gede duitna 1 juta kudu kitu tah disebut privat naon privat eta leukeun make metode iqra tamat kabeh metode libat tamat kabeh pada nama loba anu singkat teh subhan 2 tahun bisa maca Quran malah guru teh santri ti Kudang ti Limbang bener mah khorijul hurufna apa 2 tahun bari geus kolot diajar bener mah lamun bener-bener ada kehendak ada kemauan ingin mampu membaca Quran digampangkeun ku Gusti kumaha cara loba jelema anak kiai teh bisa baca Quran lama memulung haji namanya naon ulah beja-beja di Garut aya anggota dewan awewe anak kiai gede salakin anak kiai gede udah bejakeun sakarat di rumah sakit Islam boga anak pernah calon di DPR TP3 teu bisa maca yasin acan inung rek paeh naudzubillahi min nah ieu kiai teh bisa maca Quran mumurdian jadi mau diajar apa diberi kemudahan ke Gusti seperti sang jenderal amin mau dia ibadah haji mah pak enteng na lamun diakurkeun jeung salat naon sababna catat ku sadayana salat mah aya rukun qauli naon
Ari haji mah rukun kau. Salat pamun teu maca Fatihah muasa la salat liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Muasa salat mun teu maca Al-Fatihah. Awas tahiyat ta eta rukun salat. Ta we salam terakhir, ta baca sholawat betul. Ta takbiratul. Ta eta wajib. Sareng sunat. Ta dina haji mah teu aya rukun qauli. Eta doa. Eta mah lamun mampu baca malah kudu ditalar. Amin ya robbal. Kumaha lamun teu mampu eta doa teu bisa baca we tina kitabna. Lamun teu ditalar mah teu bisa baca nage geus Robbana atina fid eta we bolak-balik di mana. Nah, sebabna karena eta doa teh ngandung karena doa-doa nu sanes mata disebut doa sapujan. Eta Robbana seperti itu ya rukun yamani ka rukun hajar aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Eta bahasa kumaha mun jelema teh bisa maca Robbana atina aya moal. Cing rek nanya ka sadaya kira-kira aya ngaku umat Islam teu apa Robbana atina aya moal. Aya wae naon aya wae montanya. Abdi baheula 10 tahun yang lalu untuk kedatangan Jenderal Timur Pradopo Kapolri menta santri jadi polisi aya 50 leuwih 57 jadi polisi teu bayar duit sapadak-padakasan Bintara asal aya tanda tangan abdi ti saha wae malah aya urang Muhammadiyah urang Persis minta tanda tangan ke abdi sok keur saha wae ajian kudu bener beragama tanda tangan jarade teu bayar. Eta teh zaman Pak Jenderal Timur Pradopo ngobrol jeung anjeunana salon Bintara ti Jawa Barat polisi aya 6.000 kuring mah hayang polisi bisa masakur komo bisa dah minimal jadi imam nyokot sampai seorang Bandung ditanya ku Pak Jenderal deh dari mana dari Bandung dari mana dari Buah Batu dari Kampung Anu saya mau tanya deh berapa rakaat sholat zuhur. Jawabnya orang anak tersebut 3 rakaat. Tanya deui ku Pak Jenderal yang bener deh berapa rakaat sholat zuhur. 3 rakaat 5 kali dibolak-balik eta jawaban budak. Jawabna bahwa sholat lohor teh 3 rakaat. Sugan teh grogi, sugan teh cik daerah Kasima. Peda ditanya ku Jenderal, si orek pabanggihna sholat lohor 3 rakaat. Eta mah innalil. Oh, baca antara sholat lohor mah apa 4 rakaatnya. Oh, di urang lingkungan umat is. Jadi ayah jalan anu kitu. Punten, komo Robbana punten. Ayah profesor doktor jadi konsulat jenderal di Australia. Inungna di Jakarta maot. Datang karena pesawat langsung hayang kabur nyolatkeun inung. Salat mayit si profesor make sajadah, make ruku jeung sujud. Innalil. Akhir zamannya loba nu pinter tapi jahiliyah. Naudzubillahi min. Hadirin hadirin. Kumaha lamun teu apa keur haji? Robbana atina fid dunya. Yang kira-kira naon? Maca takbir naon? Maca naon? Allahu Akbar. Eta we maca tak. Kamana maca tak? Tawaf maca takbir, apalang maca takbir, wukuf maca takbir, sa'i maca tak. Kumaha Allahu Akbar teh bisa? Geus lafzul jalalah Allah. Bisa Allah urang pan jiga marmet urang mah duit. Hadirin lebih muliakan Allah. Kumaha lamun pada Allah teh apal? Kumaha lamun pada Allah teh apal? Pegona jelema nu haji asal hatena mutmainnun bil iman demi Allah bakal merdeka di neraka, bakal menang surga ke di akhirat. Amin ya robbal. Jadi enteng ibadah haji mah hese mah angkatna
mohon nu hese mah nasib benar. Tak muga-muga ya Mah Haji Khadijah sing sehat, sing langkung apa sehat, aya keberpihakan mantena resep ibadah di tanah suci. Amin. Bener-bener dibawa kesekeun nepi ka error. Amin ya robbal. Segala ibadah baik fardu maupun wajib atau adab sunatna tiasa kalaksanakeun apa ku anjeunana anggo bimbingan betal muttaqin. Mah Haji mirweka apa bimbing tuh asing naon tah putra Haji Japarnya tutur eta da dibimbing geus dibimbing dalam lembur dibimbing ke tanah suci ke terutama dina tawaf, dina sa'i, dina wukuf di Arafah, tarobudi terus ka Muzdalifah, nginat di Muzdalifah mulung batu, terus angkat ka Mina ngalaksanakeun Jumratul Aqabah, bade angkat ka Mekah tawaf ifadah terus sa'i, bade langsung aya mutasyrik dua dinten apa lawan apa akhir eta kantor ngiring mimilu kabembing nu ngabembing di lembur di dia. Insyaallah kawan disarengan ku ikhlas samata-mata ngalaksanakeun rukun di Islam anu kalima muga ditampi ka ibadah Mah Khadijah. Amin. Muga jadi haji makbul, haji makjur, haji mabrur. Amin ya robbal. Bari mulih kalebur anjeunana langkung sehat. Amin. Langkung jagjag, langkung istiqomah. Ieu nu hadir yo dina ieu dinten panggupaikeun ku Bunda Mah Khadijah sing sadayana ngalapan salat di Masjidil Haram ulah waka di maotan sadayana illa wa antum muslimun pernah ngalaman ngalaksanakeun ibadah haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Geus adanya ceuk kabeh sakitu muga-muga aya manfaatna. Amin ya robbal alamin. Muga urang sadaya dirizqan ku Allah, dirizqan nu halal, bari loba keur bekel ibadah, segala harapan dunia muga diperkenankan Allah. Hayang haji umroh jadi tamu Allah, hayang gaduh putra soleh sing solehat, hayang kabeuberat sing diringankeun ku Allah. Gitu kalawan urang dilandasi ku ikhlas mana segala tindakan amal kapi milik rezeki husnul khotimah. Kalayan urang ngalaman hirup anu mulia maut anu syahid kenging ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali gede kalangkung teras engke ka Madinah kabeunteun. Di Madinah teh di pasian waktos 8 dinten langkung ngarah ka kejar Mah Khadijah salat arba. Naon kalangkungnya ari arba teh salat berjamaah 8 dinten 50 waktos, syaratna mualat berturut-turut. Tuli ulah kapisah kade. Syaratna hiji mualat, kadua syaratna muwafiq. Muwafiq teh lamun imam Allahu Akbar, tah makmum Allahu Akbar. Lamun imam Allahu Akbar di maktab keneh disebut masmo, teh nama teh utama. Nu utama mah ada kesatuan komando. Allahu Akbar, tak ikut makmum Allahu Akbar. Eta ngaranna muwafiq. Lamun urang termasuk jamaah haji yang lain pamagat Mah Khadijah tamat arba'in 40 kali waktos kalawan muwafiq jeung mualat hiji jaminanana merdeka ti neraka, hak menang surga. Mun Allah aya balasan leuwih di surga kanu ibadah di Madinah bakal dipasikeun ku Gusti. Amin ya robbal. Bakal dipijeun tina akhlak awan nu tersasat digantos ku akhlakul mahmudah, akhlak anu terpuji. Puji. Amin ya robbal.
eta teh salat arba'in sarakaat di Masjid Nabawi, salat mutlak 1000 rakaat di masjid urang. Aya Raudhah Mahodijah, Raudhah teh taman surga nu diturunkeun ka dunya nyaeta aya di Nabawi. Awas, ieu teh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ma baina mimbari wa hujrati Raudhah min riyadil jannah. Ari tempat antara mimbar jeung apa imah jeung kamar kaula eta teh taman sur. Betul. Engke mah di akhirat ibu Mahodijah, engke mah menjelang kiamat di tilepan eta Raudhah teh dibawa deh ka surga diaupikeun ka tempatna. Nah make dikadunyakeun di Madinah ka ngarah ku Mahodijah Khadijah. Mahodijah mun nijek eta Raudhah demi Allah nijek surga karena jaminan garansina nyaeta asup ka sawar didinya mustajab doa. Ayeuna mah leuwih tartib ka Raudhah teh tiasa saurang-saurang. Lamun sepuh make kursi henteu paseret-seret kira-kira diberi waktu saurang setengah jam sekali teh 500 setengah jam sunat-sunat mutlak ngaduan naon dirinya kembali ke kuring nepi ka tamat 30 rakaat salat mutlak subhan bari maca sholawat ribuan eta leuwih tartib ayeuna ta eta jaminan sur. Terus aya jarah punten Mahodijah mulih ti Raudhah ka maqam Rasulullah. Maqamnya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Sofatal. Terus tuh apal weh langsung Rasulullah ngajawab kena eta salamna Mahodijah subhan. Jadi Mahodijah engke bakal menang jawaban salam di Rasulullah. Demi Allah Mahodijah bakal menang salam dunia salam akhirat. Amin ya robbal. Matang di Masjid Nabawi kudu dilobakeun maca sholawat karena Rasul aya di dinya insya hak menang syafaat engke di akhirat subhanallah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Tos pohon dia mah sepuh tapi rencan nama seueur nu anom tak kasalah jamaah anu anom mangka deh ibadah haji mabrur teh lain kur ibadah ritual semata-mata tapi ibadah sosial pun menentukan mabrur ibadah haji. Bener kumaha di Makkah teh loba tulung kanu butuh nalang kanu sus bisi nu sasapang jajabkeun ka tempat maktab bisi aya nu teu damang utang-utahan pang tungtungkeun kampus kesmas atau poliklinik bisi anu rek mentas jalan mobil sing sarabet pang pandukeun bisi kasabet bisi keur naek bus eta nu sarepuh ulah sina nangtung nu ngora nangtung mah nu sepuh salikeun dina jog. Naon sababna ngarangke nu ngora diperlakukan hormat jeung ditulungan ku generasi di bawah eta jalma. Jadi lamun urang sok ngamuliakeun nu kolot urang bakal dimuliakeun geus kolot ku nu ngora. Amin ya robbal. Didinya seueurkeun maca sholawat aya jarah ka Rasul kali aya jarah ka Uhud aya jarah ka Baqi tagigireun Baqi 200 meter 10.000 sahabat Rasul didinya jarah supaya urang kaberkahan akhlakna marulia berkah nanti dipasikeun ka urang semangat jihadna tinggi lamun urang jarah ka Uhud didinya aya Sayyidina Hamzah nu korban di medan laga urang ningali komo nu baca sejarah mah naon maksudna barokahna bakal kembali ka urang sadaya semangat jihad semangat amal semangat nanjeurkeun liilai kalimatillahil ulia seperti para sahabat di Mekah di Madinah pintu tobat dibuka salebar-selebarna punten di Madinah mah teh ditutup sareng yang diurang ari rek koloteun mah ari rek euy mah ari rek babalik pikir mah insya
Rek mula tekan satali sangreun seroleh pangkeng mikeun akhlak awan ngagatas ku alak saya mah ku Allah di welcomekeun lamun rek ganti pake jeung pamake asal sadar asal nyesal asal kerasa istighfar amin ya robbal naon sababna engke mah Khadijah aya wukuf di Arafah eta teh makomna tobat urang ka Gusti napa tilas Nabi Ad punten Nabi Adam tobat di dinyana sabaraha tahun tobatna cucur air mata jeung darah penyesalan maca robbana zalamna an sabaraha tahun 200 tahun sabaraha metik daun hol buah hol di misah jeung boyona 4 abad subha tapi dipertemukan kembali Adam di Sri Lanka dituntun ku Allah Hawa di Jeddah bertemu di padang Arafah dilarang Adam jeung Hawa bercampur kudu tamat tobat heula 200 tahun tobatna matak mah Khadijah bakal wukuf di Arafah bacaan kur tobat ka Gusti intinya bersih dosa kawas bayi nu lahir anyar lahir ti muramana masa naon selesai jeung maca robbana zalamna an yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in subha jadikan pelajaran berharga Nabi Adam betik da buah hol di sakali dosana 200 tahun tobatna komo atuh dosa gede mah matak teu meunang gagabah migawe dos ada Allah melautan hampura ke lain dosa gede ke kursa kali mau sakali ke hari gede maka gila setung jadi opak leres kabanting kareta mesin pekor mausan kamu udah kabadu kareta api mual kapulu masak Nabi Adam masa Robbana ya Rob zolamna sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna eta teh cucur air mata darah penyesalan menyesali dosa yang diperbuat meratapi dosa yang sudah dilaksanakan oleh Adam aluk-alukan nepi ka ngosyak maratan langit di padang Arafah kakuping ku ribuan malaikat subha tapi akhirnya menang hancengan jeung jatah taubatan nasuha engke mah Khadijah bakal menang jatah taubatan nasuha geus lamina mah Nabi Adam mah Khadijah mah kurti jam 2 nepi ka menjelang maghrib naon sababna geus ditalangan ku Nabi Ad eta leuwih teh amin ya robbal ade kieu langsung ditalangan lamun orang parohan cikanang teu pernah kurban saumur hirup di akhirat bakal menang ganjaran kur si oreng ku rasul dipangkurbanankeun di talangan iya kurban keur kaula tah ieu mah keur umat kaula saalam dunia jadi bapak-bapak ibu-ibu mun teu pernah kurban menang ganjaran di akhir tapi makanya ulah dipakai tatalunan anggar ya boga duitna kudu kur karena wajib ketiap jalmi tiap tahun anu aya kemampuan jadi ditalangan ku karun urang saya Rasulullah sallallahu alaihi tah Nabi Adam tobatna 200 tahun nalangan ke umat kelebet mah Khadijah subha didinya urang bakal menang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan ku Allah subhanahu wa ta'ala malaikat para nabi para rasul para ulama setan ifrit jin di padang Arafah jeung jin kieu sasauran Allah hei iblis setan ifrit jin kafir anjeun ti ayeuna ulah wawanianan ngagoda hamba kaula ma Khadijah upamana ungek setan iblis kabeh kasaksen ku para malaikat jeung para nabi jeung para rasul sumuhun matak balik ti Mekah mah amanah beuki hade karena relatif setan teu wani ngagoda kanu balik ti Mekah eta mahana mah subhanallah tah Allah
apa ngamerdekakeun jelema-jelema anu geus hukum di Eropa kitu ti neraka hak menang surga Allah Subhanahu wa taala. Tawasan sekap sakitu kalimatnya. Jadi aya ibadah di Madinah, aya ibadah di Mekah. Amin ya robbal. Sekap sakitu muga-muga aya manfaatna. Si pareang isma. Amin. Bari barokah. Amin. Sagala jadi. Ditebihkeun tina mara bahaya malapetaka. Barudak sing saroleh ungsikeun tah minta doa ka Mahodijah sing jadi jelema ahli waris Rasul. Segala problem anu dihadapi ku urang nyungkeun berkah doa ka anjeunna amin ya robbal. Sakumaha sunat Rasulullah nyungkeun doa ka Umar bin Khattab amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholih maqbula ya lima ma fi sudur akhrinya ya Allah minadz-dzulumi wal iman nur rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma habib ilana al iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilal kufra fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah ala hadhihi ni'at bi'izzika wa qahrika. Al-Fatihah. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun kana segala perhatosanana hatur hapuntengalpatna wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.